Aduh. Aduh, panas tiris. Nyeri beteng. Kepuguh pikiran Aduh. Kumahanya itu nu malayar hutang can kumpul geus butuh padahal mah butuh jang biaya sakola ieu kan janji-janji geus tanggal 2 tanggal 5 ngawadul ditagih di tanggal 7 ngomongna. Cobaan telepon si RW atuh. Marahana di teh areueun di mah teh Bae Aduh. Ya telepon deh. Sahaya. Aduh, assalamualaikum. Halo, RW. Waalaikumsalam, Cek. Aduh. Mohon jura datang raos ya, Cek. Biasa we panas tiris, Cek. Aduh. Mohon. Kumaha ye? Janji teh. Oh, kieu atuh, Cek, eta mah nya. Aduh, abdi teh hampunten da bade ari mayar mah, Cek. Mohon upami teu kaping 5, kaping 7, Cek. Lu bener. Wadul maneh mah. Tanggal 5 bener teu? Engke cenah bu tanggal 7 wadul tanggal 7. Benernya ditunggu aja butuh pisan ye jang sakola. Sumuhun gitu. Aduh, ieu ge da abdi ge sanes teu ngemutan atuh, Cek, nya muhun. Ai kana samatan mah da anu utami eta mah. Aduh, sanes janji-janji abdi mah Cek, cing percanten we gitu da RW malah lain sing ngaieukeun atuh aya mah ge da bakal dibayar, Cek, ku abdi ge antawis kaping 5 we, mun teu kaping 5 kaping 7 gitu, Cek. Cing aya sakasabarannya, Cek, nya. Muhun coba rada teu raraos ieu teh, Cek. Tah kitu muhun atuh nuhun pisan atuh, Cek, abdi aduh sateu acana ieu punten nya, Cek, nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek. Teu balegnya. Yer bayarin loba nagih. Aduh, kemana ya? Kira ya, kemana nya jaga urang pikiran heula ya. Jangan strategi minjeman duit. Kamu haji. Kurang cobaan kamu haji Aduh. Panas tiris jangar aduh. Telepon. Saha itu nomor teu kenal. Oh. Assalamualaikum Bu Haji. Aduh, damang Bu Haji. Waalaikumsalam. Sareng saha ye? Oh, Pak RW. Nuhun. Aya naon kitu? Sumuhun Bu Haji. Aduh, Pak RW Bu Haji. Sanes teh Bu Haji kieu we ieu mah urang muhun abdi teh sareng-sama aya peryogi Bu Haji. Bade mun tulung Bu Haji. Muhun. Sanes Bu Haji. Kieu ya punten abdi teh bade tulungan deui we ku Bu Haji teh kitu nya ulah teu ditulungan Bu Haji bade nambut artos deui gitu. Teu ageng Bu Haji mung 5 juta. Oh. Di payun teh RW tepan gaduh sametan ka ibu tapi tak can mayar. Ayeuna bade namut deui hapunten ibu teh nuju teu gaduh hartos ayeuna teh. Bayar heula geura sok ku ibu dipasihan namut deui. Hapunten pisannya. Manya teu aya Bu Haji da percanten atuh ka Bu Haji mah aya artos mah. Muhun Bu Haji kieu anu eta mah nya anu ti payun mah abdi ge da rumaos Bu Haji gaduh sametan ka Bu Haji teh ngan ieu mah maksad teh pami percanten mah tuh Bu Haji atos we atulah namihan deui kitu abdi teh aduh ya ka pepet Bu Haji aya bayareun abdi teh ieu teh kitu manawi Bu Haji. Muhun. Tak kitu sanes teh hoyong nulungan. Muhun eta pisan. Hapunten pisannya. Muhun. Oh, kitunya. Aduh, kumaha atuh nya Bu Haji nya. Aduh, teu tiasa nulungan pisan. Nya mugi atuh Bu Haji nya upami aya mah kabaran atuh RW nya gitu. Aduh, hapunten Bu Haji abdi sateuacanna ieu.
Mun gitu Bu Haji, mangga Bu Haji. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RW. Ya ganggu. Lieur nu nagih aya. Pinjeman ka haji teu mere. Asa beuki ripuh awak ieu. Beuki ngadeg-deg ieu mah beuki panas deui mah eureun-eureun dia mah. Aduh. Kumahanya. Aduh. Asa teu paruguh ki awak. Panas. Aduh. Lieur, napa maneh teh lieur? Bayareun sia. Aduh, ai. Maha itu. Kakak beuki panas diri sapomo ningali bon. Lah lieur pokona mah. Aduh. Alah, aing nyaan kumaha ieu ngitungna? Geus teu kahitung. Lieur. Aduh. Kayak ieu. Ning nepon hansip ayeuna mah lah. Ieu cara kumaha we carana. Nempo bon teh aing mah. Leuneng teu kuat. Aduh. Telepon. Wah, Pak RW. Halo? Halo Pak RW. Halo, assalamualaikum. Di mana Hansip? Aduh, kieu yeuh nya, ieu RW teh yeuh. Kada ieu Hansip yeuh. Dengekeun heula ieu kieu Hansip. Ayeuna aya rapat dadakan. Oh. Rapat. Rapat dadakan. Di dieu, di mah RW buru jeung rada tereunah awak kitu Hansip euy. Aduh. Panas tiris. Pokona mah sok kadar ieu bejaan warga nu bisa Hansip. Ulah nepi ka diisuk pagetokeun deui ayeuna rapat dadakan ceuk Pak RW kitu ka warga teh nya. Oh, siap. Ku abing ge di ulemannya. Masyarakat sadayana itu. Nu bisa. Sok ditungan Hansipnya, ditungan buru. Aduh, lieur ya RW lieur ieu, buru-buru nya. Oh. Nya tapi saya siga nama ieu kan jam kerja tuh ieu mah hari kerja. Oh saya wae. Oke siap lah ku saya ke pernah ku saya di ulemnya ka Bumi Pak RW. Oke siap RW. Yo. Waalaikumsalam. Engke geus datang warga mah. Ieu lah ningali naga. Ingin ningali eta pun, ningali bon, maneh. Lu bayareun. Nah. Run. Bos. Ya, Mak. Pak RW. Onang cenah. Wah. Aya rapat dadakan. Ira bener itu di mana? Ayo setengah jam deui. Oh, siapa? ayo tuh siap ayo. Urang konangan lainnya. Oh, siap sok. Yuk. Bosnya tunggu datangnya. Ya, siap ke datang. Pansip. Wah, damang. Alhamdulillah Pansip. Aya acara teh dinten ieu. Tayanya. Jaturan linggih ku Pak RW aya rapat dadakan. Nah, jangan tahu dadakan. Serius ieu mah? Serius bisa dadakan bisa. Setengah jam deui. 30 menit. Keur ngurus ieu Manu. Ka deui mah. Teu bisa nang saya kudu. Cari mandian? Can. Urang nyebarkeun di cenah mandi. Serius? Untung atuh. Cenah mandi sorangan. Mahal. Nyapono di anusannya. Siap. Yuk, siap. Oh, siap. Hati-hati nya. Siap. Oh. Lalu
Oh, Pak. Iya di paling mana ya? Pada ngintun paket itu ya. Oh. Oh, mohon. RT hiji RW 2. Oh, ya siap. Kampung Cakora. Oh, siap. Patokannya pabrik cecehannya. Oh, siap. Oke. Yuk. Siap. Macong, pada ke mana? Tak, biasa. Oh, kali atuh orang ngobrol duduk Kak. Duduk. Orang ngobrol. Kenal mang di dia sorangan wae. Biasa we. Da nongkrong gitu nambah teh ada eueuh. Sarapi gitu, Marana? Anak teh apa itu teh serangan di dieu gitu. Pas kebetulan Acong ngalewat nih kopi di sauran tadi. Tadi teh balik ka mana sampai salasna? Tadi teh mana sih? Poho. Fokus ieu dah penting atuh dah mikiran ieu hayang nyaho. Mikiran naon atuh? Eta sieu Piala Dunia penting teu katonton. Aduh, kumaha tuh? Nya, itu yang ngejung ieu mata jadi sagala hilap ya teh ya. Di searching kan tuh tinggal Wong ieu teh naon jeung naon ieu? Argentina terus sama sareng Indonesia. Mah mungkin. Mungkin. Lain mah mungkin ketang acan. Oh, acan. Yang ngadong awe cing bisa berpartisipasi. Benar. Iya tuh ngarogol. Emene jongjot ngobrolnya. Ngobrol tuh ngarukum wah. Terame nya. Rame tuh. Aduh. Iya barang teh lah. Tidak kicing mikir lah. Lain sabar hasil namang itu tadi. Penting. Abi tiap kerencangan di pada mana naroskeun ai wangi. Menang nu mana Argentina sareng Indonesia teh. Nah, atuh hurung mah. Oh, tibalik atuh. Tibalik. Aduh, salah atuh. Aduh. Iya barang teh murah ge omek geura. Astagfirullah, ieu naon di cukil dipaketkeun di boboko. Ieu naon di hihit ya astagfirullah. Idoran pacul kuat ka dipaketkeun kieu. Ripuh. Ieu naon di permen hiji dipaketkeun. Allahu Akbar. Ieu mah lebih baik lah. Udah geus tugas tah urang lah. Sip lah. Bener lah. Oh, menang Argentina mang 2-0. Asli mah Cong. Asli. Udah jadi kemari Jong geus apa? Tuh iya, nggak tenang lah, hanya apa mah gitu. Messi. Kakak, poho Mang Acong tadi teh Ponang. di warang rapat di bumi Pak RW. Allah, sakedap deui. Ayo lah, busuk ya. Ada deh. Run. Ayo. Ya gitu. Kum. Dewe. Kum. Assalamualaikum. RW. Kum. RW. Mang marah. Kayaknya tuh udara biut. Sekabat kalau Aman. No. Saling. Lah. Aja sawah ya teh. Iya we. Sareng salah deui. Nuhun. Iya, Pak RW, tadi teh Pak Hansip ngewartosan saurna bade aya rapat. Oh, kieu ya. Aduh, nuhun pisan ye. Geus hadir ye kana uleman Pak RW. Iya juga nama ya. Paket.
kemarin datang gerana awak kita aduh kayak teh. Jadi kieu RWT ieu teh aya rencana gitu dina danget ieu teh RWT bade rencana babagi gitu. Aduh, paket teh. Naon atuh cenanya? Paket. Aduh. Naon ieu teh? Paket. Ada RW betul mesen paket. Ya itu pernah paket beli loba lila ya. Salah meureun lain yang ieu teh mah. Bener nya tah. Ah, itu. Kumaha ieu tukang paket teh? Ieu eta. Ngaranna saha atuh ieu? Eta di dinya saha? Ieu mah pipit atuh. Pipit. Heeh. Cik tempoh heula salah meureun ah. Nyajang ka Pak RW. Pan iya bobina bumi pipit sanes kan itu nomor lagi. Nomor 8 hiji di dia. Ah, tapi salah ieu mah atuh yang pipit atuh. Ah, tapi dalur si bumina ieu. Ah, lieur jadi nanti RW keur lieur kan lieur itu tukang paket kumaha tuh. Terus anu namina pipit di mana? Teuing atuh cobaan cik teh kabelah ditu tumbereun tuh aya tuh. Tatanyakeun heula atuh. Teu sok ka ditu tuh lempeng. Bengkol ka ditu. Nomor 18 itu. Lain ieu mah RW ieu mah. Gerak sok cobaan ka ditu teh angan heula ku tukang paket. Ari lieur ah tukang paket teh keur mah lieur aya lieur teh. Ari ieu motor mah dibawa. Wah, PW eta mah jeung Bapak. Hari itu aya ku atoh atuh euy. Hah, boga motor urang euy. Jual ku aing keur lieur kieu teh ah. Bae ah. Aduh, aya we. Oh, nya kayak kitu teh apaan berenang nyaho ye. Gitu istilahna mah. Heeh, kitu jadi ayeuna mah aya nu ngaganggu. Jadi Pak RW teh ayeuna teh erek niat babagi nya. Astagfirullahaladzim. Teuing geula cing asa. Aduh, aing ampun. Aya naon deui ieu teh? Milarian nu namina pipit di palitu teu aya, Pak. Oh, hai pada hamar tanyakeun atuh teu apal RW oge atuh. Teu aya di palitu mah teu aya namina pipit gitu. Eta tempo dina nu kituna geuning lah teu ngalar teh atuh RW mah naon di nu kituna. Tuh nomor 18, ieu nomor 18 ane. Tuh tapi da ieu mah RW mah teu masan anu kieu atuh nomor ku katok. Ah, iya abi pipit mah di dieu. Ah, paket. Oh, Itu geuning. Cing sok atuh kali itu ah. atuh. Aduh, Itu pisan, Pak. Bioskeun keun. Aduh, aya we gangguan teh. Ah, ampun ieu mah ye. Nyilami apa kete? Nya atuh da kumaha deui atuh da milarian namina pipit teh sesah. Abi mah Fitri dina eta mah. Fitri. Nya. Nah, tapi di dieu tulis pipit sagala atuh ngaliheurkeun wae teh kumaha. Taraskeun ka RW atuh kuduna. Ke da RW teh nu mana teh apalah. Kenapa teu teh nyalon pipit gitu teh. Atuh. Ini lah atuh dang. Heuda. Ayo we atuh mah. Camping heula atuh abina soalnya gitu. Nah, ieu paketnya ruksak kieu ah. Heuh teuing nanti dituna eta mah tuh. Maknya ah. Balikeun deui tanggung jawab kumaha kurir teh. Teu bisa kitu eta mah mesti dituna. Ya kan kuduna rapi kurir teh. Alus. Pada Oh nya, saya gangguan deui ieu teh. Eta Kaupnya, Pak RW, aduh. kau eta tukang paket nepi ka RW teh ieu. Wah, urang Pak RW lah. Dilajeng. Tak kitu jadi istilah namanya heuh da piraku teuing ayeuna kan pemimpin keur kieu teh meureun rakyat teh kudu ieu atuh. Oh nya manggus nya. Oh kudu ngadukung gitu tah. Aduh eta naon deui nya segara raneng kieu eta teh. Masih gak lupa sih. Teuing siga nu pasea warga kitu pasea kitu. kuliah mah lihat aja non mantep kemu itu. Nya mayar gede nyalilang ngirimna. Ya baru sak lah. kumaha ieu bawa deui ka ditu ah. Aduh ampun aing mah nyaan ampun. Tenang. Lieur ya. Sabar. Heuh RW teh pusing nya sabar. Mau Bandung sugan mah ieu mah ngacapruk ieu mah ieu. Mau itu. Saha eta nya nu keur aduh nya kagur geura kieu ampun lah pokona mah jadi teh. Kalem pusing ka RW na ieu mah ieu. Parah jadi teh lah lamun kieu mah ieu. Naon ih? Luas kieu ih. Ayo atuh. Ayo.
Mana Ustazna? Ah, terkenal sama Ustad tapi Ustad. Ibu. Aduh. Ayo naon ieu? Aduh. Ustad nyambut aku supaya abi jadi ieu Ustad. Di mana kesurupan? Oh, kasurupan ya teh. Aduh, tadi tukang paket. Ayo, nya saha nu kasurupan teh atuh. Kan tadi saha? Ieu, tadi teh garareng ge pakai saya saha tuh. Lah, saya tadi ngariung wes orang baru ngarah gangguan deui Pak RW lah. Jadi beres-beres. RW na ge da pusing ge teh. Naon deui? Ngariung kumaha? Ah, di dia kerapat. Itu bumi RW. Nya. Kumaha Jadi ieu mah kieu, ieu teh bumi RW. Oh, gitu. Terus papaket we lah. Ya, dah. Ngariweukeun gangguan. Iya, gangguan wae. Jadi RW teh ieu teh ngarapatkeun warga. ngarapatkeun. Jadi RW teh lir ibarat erek bagi-bagi ka warga teh. Gitu. Ai pemimpin mah kudu kitu atuh. Itu kan tadi meni gangguan meni lieur meni ka. Ya der desa. Besok sareuwa. Saha atuh anu ieu anu Kasurupan teu ayanya. Kasurupan ieu teh. Jadi teh aya Gitu. rapat ieu teh. Oh, gitu. Gitu. Kala Ieu teh. rapat. Pan abi mah sanes orang dieu nah. Tah kan bae lah ngaran teu ganggu deui. Bener. Tadi bolak-balik. Bener, iya. Paket jeung paket. Ieu ngabagi-bagi mah bener ka saha we. Saha we. Bener ngabagi-bagi mah. Jadi, Lu walatra Pak RW. Sodako Pak RW nya. Oh, tak gitu. Sok mah lajeng ah kabujeng aya. Beneran abi teh. Heh, apa? Sok Pak RW lajeng. Lajeng we. Jadi kieu ieu teh nya RW teh ieu heuh kan ari mode pemimpin mah ka warga teh kudu nyaah ieu. Oh, nya pemimpinnya. Jelas. Jadi Pak RW teh ieu teh istilahna mereka ngabagi-bagi ieu teh nya. Aduh, kaleresannya, tapi kan itu berarti nya. Jadi ya. Atuh warga mah atuh. Meureunan kieu we ieu mah nya aya Kieu teh beneran milik abi gitu nya. Milik rezeki eta. Tah meureunan ieu jang salira cepengan heula. Aduh, Tah ieu. Ya ieu jang si Neng. Nah, bisa ditampi ya. Ieu teh naon Pak RW? Jadi kieu ieu teh nya warga ieu. Cek lah ini. Heeh, ieu teh Pak RW teh nya ieu. Boga hutang, boga sametan eta teh bon sametan. Hah? Sugan atuh warga bisa mantuan RW. Mun sametan ieu teh? Heeh, maksudnya bantuan RW gitu jang mayar. Bayar sorangan. Itu kumaha eta warga kalah kitu ka pemimpin teh. Atah ado sugan nya warga teh. Geus lah balik ku sorangan ieu mah di pikiran. Lanang-lanang aing mah jangar ah. Geus coba bakal jangar deui ieu mah.